Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi komandan ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Para kaum dangu sadayana mangga urang lancekeun bae jajar cerita Sunda si Emin Jawara Gagah dina bagian anu ka 44. Nah der kasadayana maranco. Mangsa alam harita beki berang bae. Ron poe harita nyebrot panas nyaangan paguron kilat setan nyaangan jalma-jalma harita anu keur ngalingkung ningalikeun si mata tika anu keur tarung jeung si barong. Manuk mah manuk harita recet dina tatangkalan, tapi cicingna eta manuk teh jauh lantaran sieun utarungna si mata tiga jeung si barong. Si Karman, si Birma dina waktu harita netep harita ka si barong, netep oge harita ka si mata tiga. Dua lengan si barong harita dicekelan ku si mata tiga. Si mata tiga nahan dua lengan si barong kenca katuhuna lantaran si barong dina waktu harita madol dua lengan tina jarak anu anggang. Dua cirim harita padugeng-dugeng madol dua lengan si barong. Ete lah geninganan dua lengan anjeun teh barong bisa nomo deui ari dicekelan mah. Kumaha lamun dianjurkeun euy. Wah, jika nana balik anjurkeun mah moal balik deui, moal nemu deui. Udah we kieu leungeun teh bakal dianjurkeun barang. Ngadenge cerita si mata tiga sabadal kitu. Si barong ngarenjag oge, sok sieun we. Dua leungeunna teh teu balik deui kana patempatanana. So komo si mata tiga ngancam yen dek ngancurkeun dua leungeunna. Si Karman si Birma dina waktu harita teu cicingeun. Sok inggis cenah si barong teh eleh jajaten ku si mata tiga. Harita si Karman ngolepat ka deukeuteun si mata tiga. Corilat, kolepat, celing. Harita geus aya di hareupeun si mata tiga. Asa-asa harita hiuk. Suku katuna harita nyelebarkan gadona si mata tiga. Si mata tiga harita kaget ian si Karman geus aya di hareupeun dirina. Buru-buru si mata tiga harita mundur ka tukang walinga. Keplos! Serangan si Karman harita teu keuna kana sasaran. Si Karman nyusul tepus harita hiuk padep katuna harita rek ngedor kana dada si mata tiga. Si mata tiga harita ngapendung ku leungeun katuhna barjeng nyekelan leungeun katuna si barong hiuk gerudas. Banturukan dua kekuatan harita ngajarikeun si mata tiga ngajarijeg mundur ka tukang walinga. Jarijeg, delig-deg. Si Karman menang angin buru-buru harita mindo deui ku leungeun kencana hiuk kedudas. Ditagis deui bae ku si mata tiga nggunakeun leungeun kencana kedudas. Dua kali serangan si Karman harita ditakis ku leungeun kenca katuna si mata tiga. Balu karena memang si mata tiga teh harita mundur ka tukang obat lengka. Si Birma dina waktu harita teu bejer kasebetan deui. Dina kudu mantuan ka si barong. Lantaran mun teu mantuan mah bisa bae si barong teh bakal eleh jajaten ku si mata tiga. Syurilat harita. Si Birma geus aya di kencaeun si mata tiga. Dalam tampara hiuk harita perep katuna ngadius kana carehamna si mata tiga. Nembok kitu mah si mata tiga kaget oge buru-buru harita loncat ka tukang cileng cimbalik celing. Si mata tiga harita geus ngajauhan teh si Karman jeung si Birma jarakna aya kena 3 meterna. Tete lah geninganan Andika teh lain Satria. Buktina mah geninganan ngoroyok euy. Ngoroyokan kieu ye. Ieu leungeun si barong kudu dek di bawahnya. Hampura yo. Hop, curilat. Si mata tiga harita ngacurilat tinggalkeun eta tempat-tempatan. Tapi si Karman yang si Birma oge teu bejan kasebatan harita buru-buru dua dana harita ngolepat dina kecepatan tingkat tinggi sangkan si mata tiga buru-buru harita kaudag cerilat kolepat
Dina waktu anu gancang oge si mata tiga harita kasusul ku si Karman jeung si Birma. Kalepat cering. Nuanana harita geus pancun nangtung di hareupeun si mata tiga. Rengkog si mata tiga harita ngrengkog lantaran di hareupeun geus aya si Karman jeung si Birma. Mana Andika teh mata tiga ha? Ulah lain jawara kamari sore atuh. Bener, ulah lain jawara kamari sore sia mata tiga. Dina poe ayeuna mangrupakeun poe panungtungan pikeun anjeun. Hiya! Dua cirim si Karman jeung si Birma harita ngablesat tek mindo kana dadana atau kana badan si mata tiga. Bogo we. Si mata tiga harita kudu ngabendung jingkahan karena serangan dua jalma eta nyatana si Karman jeung si Birma. Mangkaning dua pereup harita sing blesur. Dua pereup sing blesur jadi jumlahna teh aya 4 pereup harita sing blesur. 4 suku oga harita sing blesur kana anggota badaran si mata tiga. Si mata tiga harita pacewe pakepis harita nyingkahan kana serangan si Karman jeung si Birma. Hiu kerudas. Hiu kilek blos. Hiu kerudas. Sababaraha kali harita nyingkahan kana panerajang jeung ngapendung kana serangan si Karman jeung si Birma. Lila mata teh poe ele jumlah. Si mata tiga kudu ngarandapan harita kebenangan ku tenggelan si Karman jeung si Birma. Hiu ceplot, hiu cedak, calik deg. Si mata tiga hari tengah dalik dan mundur ke tukang ayah kena 5 lingkahna. Tapi kok gitu teh mah dua lengan si mata tiga masih nyekelan dua lengan si Barong. Si Barong hari tenempok gitu manehna oge ngadeketan kadinya hari oge geus aya di eta tempatan dina jarak anu deket jeung si mata tiga. Si Barong hari ngutek-ngutek we puh leungeunna sangkan nyambung deui jeung leungeun anu dicekelan ku si mata tiga. Tapi tetela eta leungeunna teh dicekelan pageuh ku si mata tiga. Weh mata tiga, eta leungeun dewek tong dicekelan wae goblok ka dieu keun. Sok buru lesotkeun. Moal, nepi ka irah ge moal. Moal dibikeun moal. Ampura ieu mah yo. Hop, silang si mata tiga hari taluncat tilu teu mah dikabur deui bae. Dek lompat bari jeung mawa dua leungeunna si Barong teh. Tapi si Karman jeung si Birma ngahalangan deui bae rengkog. Si mata tiga harita ngarengkog. Dina kayaan ngarengkog kitu jirimna si mata tiga harita nungkangan ka si Barong. Si Barong harita teu pijan kasempatan lantaran aya longkrang aya celah pikeun naon pikeun nyejek badana si mata tiga. Silang celelat. Si Barong harita ngolepat badana harita ngalayang. Dua sukuna harita dijejekeun kana tonggongna si mata tiga. Hiup wush. Tapi si mata tiga oge lain jawara kamari sore manehna lagi bisa ngarasakeun yen di tukang teh aya ancaman kana dirina. Si mata tiga harita buru-buru malikeun badanna saterusna harita ngabendung make leungeun si Barong harita dibendungkeun dihalangkeun. Ugu wae si Barong oge harita rada kaget tapi kulantaran geus kagok jeung eta serangan teh hese ditarik deui antukna mah harita hiu kenudas. Sora-sora si mata tiga harita nyuruh ka tukang sedengkeun si Barong harita ngacumpalikeun badana lantaran kedorong ku kakuatan si mata tiga. Jumpalik cering. Si Barong harita geus pancuh nangtung. Si mata tiga harita ditikung ku tiluan nyatana ku si Barong, si Karman jeung ku si Birma. Asya era ima euy. Daun irada sabab adika tiluan kadinganan. Kalahkeun ka ngarentog ku tiluan ieu kula ieu. Mun teu manya tria mah tuh ku saurang we ku anjeun Barong. Tong sieun sok we atuh gunakeun ilmu andika. Apana loba keneh ilmu anu can digunakeun lain. Ieu mah kalahkeun ka ku tiluan asa wirang digolong catang dina munangna oge. Bogo we ngadengan ceritaan si mata tiga kitu mah si Barong, si Karman jeung si Birma harita nyak beureum lantaran era dikitukeun ku si mata tiga. Memang dina hatena masing-masing mah ngaku ku kitu teh mah ucara kitu teh mah tiluarna teh henteu nyatria. Da kudu nama hiji lawan hiji lain imah hiji lawan tilu. Dalah di koma oge si mata tiga teh ari ku tiluan mah eleh. Tong boroning ku tiluan atuh kuduaan oge geus pasti bakal eleh komo ku tiluan. Tapi lamun hiji lawan hiji jeung si Barong masih mata tiga teh masih kene untupan.
Kabuktian keringanan si Barong teu bisa nyokot dua leungeunna anu keur diceklan ku si mata tiga. Ieu leungeunku dewek bakal dihancurkeun Barong. Hop, ragadak si mata tiga harita ngagunakeun elmuna. Dua leungeun si mata tiga harita ngagunakeun ramo-ramo anu beda ti batur jumlahna nyatana aya 6. Harita ngebul lantaran ngagunakeun ilmu anu disebut ilmu geni teh ya. Disebut pancer geni. Ngaluarkeun rasa panas tina dua dampa leungeun si mata tiga. Dina waktu harita si mata tiga oge harita ngagunakeun jurus mata tigana. Jurus panon anu hiji deui teh eta teh mangrupakeun panon anu beda ti batur. Panon eta teh aya dina tarangna. Lamun digunakeun mah memang ngabahayakeun pikeun jalma sejen atawa pikeun lawana. Si Karman si Birma harita teu cicingeun, curilat harita ngadegetan, langsung narajang harita hiuk. Urip katuh harita sing balas surakan anggota badan si mata tiga, anu diala teh nyatana carehamna si mata tiga. Dina waktu harita si mata tiga ngaluarkeun cahaya tina panon anu hiji deui anu aya dina tarangna. Da eta mah perasat harita. Dina panon anu katiluna teh harita ngaluarkeun cahaya ngablesat harita kana dadana si Birma. Si Birma harita kaget buru-buru harita teh nyingkan kana eta serangan cilung. Tapi si Karman harita kacele jika nama meureun balanga antuk nama eta cahaya teh ngablesurkeun pisan kana dada si Karman. Hiuk jobet. Eta cahaya teh keuna pisan kana kana dada si Karman. Barang jeung keuna eta cahaya kana dada si Karman, kurobok si Karman harita ngagoak, saturusna harita ngacengkang kedebut. Mun si Karman harita meubet kana taneuh. Dada si Karman harita kurobong tapak cahaya anu keuna pisan kana dadana. Kerjat mulahek si Karman harita mulahek alias paragat nyawana. Si mata tiga harita ngagunakeun jurusna nyatana elmuna harita ngabul dampa leungeun teh ngabul. Santurusna mah harita help cileger. Dua leungeun si Barong harita hancur paburisat jadi bubuk lebu dina waktu harita. Ogo we si Barong harita kaget. Dua leungeun manehanana teh tetela geuningan hancur ku si mata tiga. Mun geus kieu kumaha Barong? Kumaha ieu? Arek maju deui atawa moal ieu? Leungeun Andika geus hancur euy. Si Birma harita kakorot ngancing lantaran ambek harita ka si mata tiga. Asa-asa harita curilat. Si Birma harita narajang hiuk kecepatan jeung gedorna harita ditingkatkeun ngagunakeun satengah dina tenaga lapisna. Semuk hiuk. Si mata tiga harita ngahajang ngabendung kana panarajangna si Birma. Banturokan dua kekuatan harita geus teu bisa dipondah deui, geus teu bisa disingkahan deui. Hiuk gedugdas. Jarik. Si mata tiga harita ngajarik jeung tilu lengkah. Cilegan si Birma harita ngajarik jeung mundur ka tukang salingkah. Begitu teh mah harita tenaga lapis si mata tiga memang eleh ku si Birma. Tapi teuing dina masalah ieu mah si mata tiga nah ngagunakeun tenaga lapisna satengahna atawa sapinuhna. Hal ieu teh si Birma oge can bisa nebak. Tapi kulantaran manehanana geus katingali rada unggul si mata tiga harita ngajarik jeung mundur ka tukang. Si Birma harita terus-terusan narajang ka si mata tiga cilang hiuk keplos. Cilang keplos. Si mata tiga harita ngahindar atau ngakiwar keplos bae. Dua serangan si Birma harita ngaplos teu kena sasaran. Si Barong harita rada sedih oge. Dua leungeun geus hancur lantaran dihancurkeun ku si mata tiga ngagunakeun elmuna. Paroman banget si Barong dina waktu harita gentel semu hideung lantaran manehna teh ambak nyedek ka si mata tiga. Dua huntuna untul luhur jeung handapna harita kakorot ngancing lantaran ambak nyedek dan ngabidek. Kadenge harita meneukeun kacing terek. Bangka waras sia setan. Tada ya hiya. Curilat si Barong harita narajang. Harita teu asa-asa ngagunakeun jurus kaki 1000.
Lantaran ayeuna mah si Barong man bisa ngagunakeun dua sukuna dengan nama harita geus ancur. Samuk kiuk harita. Dua suku si Barong ke Jakatu harita ngablesur kana badan si Mata Tiga. Ditambah ku si Birma harita sarwa narajang. Si Mata Tiga paciweuh pakepis harita kedudas. Jarik. Cilang. Dua jerim harita narajang terus-terusan. Si Barong harita narajang luncat habar jeung ngajejekeun sukuna kana dada si Mata Tiga. Si Birma harita narajang sarwa di kitu. Hiu kedudas. Jarik. Kolepat. Si Barong harita ngolepat geus aya di tukangan si Mata Tiga. Asa-asa harita suku Katun harita ngajejek kana tonggongna si Mata Tiga. Hiu jopet. Solonton. Si Mata Tiga harita nyolonton ke hareup disampakeun harita. Suku Katuhuna si Birma harita ngablesur kana dada si Mata Tiga. Suku Katuna si Birma harita ngablesur kana dadana si Mata Tiga. Hiu jopet. Cengkang kedebut. Si Mata Tiga harita ngajengkang kedebut kana taneuh kurentel. Si Mata Tiga harita ngakurentel saterus nama hudang deui. Wah serangan euy aduh. Kuna kana tonggong jeung kana dada tapi eueuh nanaon pikeun ewek mah teu karasa nyeri henteu henteu yo tada. Hiya. Parasat. Harita tina panon anu katelu ngaleukeun cahaya ngablesur kana dadana si Birma. Si Birma buru-buru harita loncat. Hiu plesuh jeger. Eta cahaya teh keuna kana taneuh. Siut parasat. Eta cahaya teh diarahkeun kana badan si Barong. Si Barong harita buru-buru loncat. Keplos juluger harita kana taneuh. Dina kayaan ngajeleger kitu si Mata Tiga boga kasempatan pikeun kabur. Syurilat kolepat. Si Mata Tiga harita ninggalkeun eta tempatan. Si Birma jeung si Barong harita loncat saterusna harita ngolepat ngudag kana cirimna si Mata Tiga. Syurilat. Dilu cirim harita sing kolepat. Silih udag harita. Dilu cirim harita sing kolepat diudag ku si Birma jeung si Barong. Sedangkan si Karman harita kakara hudang deui. Sabada namanya hanana teh paragat nyawana harita hudang deui. Culak cileuk lantaran lawana geus eueuh. Si Birma jeung si Mata Iblis oge si Mata Tiga oge geus eueuh. Si Barong oge geus eueuh. Tapi ku kitu teh mah firasat si Karman oge kuat jeung seukeut lantaran musuhna cigana teh kabur anu antukna mah diudag ku si Birma jeung si Barong. Cilang si Karman oge harita loncat terus ngolepat ninggalkeun eta tempatan. Si Hunras, si Jalil, si Kurod jeung anu sejenna harita bati colohok we lantaran ilmu kasaktian si Mata Tiga teh luar biasa hebat. Kasaktian si Karman si Birma oge luar biasa hebat. Si Barong Komo luar biasa hebat. Tapi hanjakal dua leungeunna si Barong teh geus ancur alatan diancurkeun ku si Mata Tiga. Curilat. Si Mata Tiga harita jojodolatan lompat ngajauhan si Barong, ngajauhan si Birma, ngajauhan paguron gilat setan. Bekirilah beki jauh. Anu tiluan teh lompatna beki ngajauhan ninggalkeun lembur Cipanglai. Ngan antukna mah harita asup ka pileuweungan. Dina palabah dia mah si Mata Tiga memang unggul lantaran mangehana nama ahli pisan dina palabah susumputan mah. Si Mata Tiga harita lompatna memang rada anggang ti si Barong katut si Birma. Si Mata Tiga boga kesempatan pikeun naon pikeun ngagunakeun elmuna. Syurilat sering. Harita si Mata Tiga teh pancung nangtung dina taneuh saterusna mah harita ngagunakeun elmuna. War badan si Mata Tiga harita muter. Saterusna mah harita sup si Mata Tiga teh asup ka jero taneuh. Bila antarana harita si Birma jeung si Barong nepi we ka dinya. Syurilat celing. Harita duanana pancung nangtung di dinya. Kamana cenah Birma euy lompatan si Mata Tiga teh euy. Jiga namana ka dieu tapi nah geuning eueuh di dieu euy. Euy tingkah mana nya teh Kang? Singon awas kan ti luhur tina tangkal kai. Hop, cilang si Birma harita ngagunakeun ilmu ngalayang ka luhur bangun hampang. Kalayang. Syurilat celing. Si Birma harita ngajumpalikeun badanna saterusna mah harita nampak dina dahan tangkal kai anu pangluhurna. Diawaskeun ti luhur memang di dinya teh eueuh jalma. Eueuh anu katampo teh memang dinya teh jujukutan we jeung tatangkalan. Rambetan balakat cida mah di dinya loba. Eueuh Kang, eueuh di dieu tingkah mana Kang?
Wah, jika nama guys kabur jauh. Ah, acan. Tidak satu ek macan oi. Jika nama eta jalma teh bogan ilmu sejen bikin nyompot ya. Wah geningan bukti nama di dia. Ya terus gimana? Wah Kang tuh. Oke kak dia Kang. Naik coba. Hari terpercaya mah. Dikitukan ku si Birma si Barong repeh harita. Si Barong harita meremkeun dua panona. Manehanana harita ngagunakeun firasat ilmuna supaya bisa manggihan di mana cicingna si mata tiga. Si Barong diimpleng di mana tempat cicingna si mata tiga. Tetela peleweng atawa hideung we ngagebleg kacirieun ku panon batina si Barong. Si mata tiga memang sarwa hade ngagunakeun ilmuna. Sajabana manehanana bisa asup ka jero taneuh teh, nyumput jero taneuh, manehanana oge ngabendung atawa ngablok sangkan teu bisa kapanggiheun ku panon batina cing saha jalma anu hayang manggihan ka dirina. Tetela euy, Birma. Eta jalma teh memang halus oge ilmuna euy. Hese pikeun manggihanana. Ngan ari cek ulama eta jalma teh aya di dieu euy. Cing coba teangan deui Birma. Awa Kang, awa. Jadi mah awas pisan. Tuh ka itu ge awa ka dia awa. Kula ge apal ari aya jirim anu ngolepat mah Kang. Dina kayan kitu harita. Kalayang. Si Karman harita kakalayangan cumbalik cerik. Si Karman harita pancu nangtung di deketan si Barong. Kang, ayan jirim na si mata tiga teh Kang. Lompatnya ke mana cina? Ai Karman. Ting ka mana eta manggeluk teh? Jika nama nyompot teh. Kulantaran gitu. Birma, Karman, hancurkeun ieu patempatan sok buru. Ngadenge perintah si Barong kitu sangkan ngancurkeun eta patempatan. Sangkan ngaduruk eta patempatan buru-buru si Birma jeung si Karman ngagunakeun elmuna. Asa-asa harita eta patempatan teh diruksak ku si Birma jeung si Karman ngagunakeun elmuna. Tatangkalan diduruk, rungkun-rungkun sarwa diduruk, rungkun manjah, rungkun awi kabeh harita diduruk. Di eta patempatan teh harita haseupna mulek ka jomantara. Sing perepetna seuneu harita kadenge ka tempat anu jauh. Manuk-manuk mah harita manuk tinggeus kamarana haliber nyingkahan eta patempatan. Sasatuan oge kayaning meong oge eueuh nyingkahan eta patempatan. Mencek mah komo oray oge komo geus ngajauhan eta patempatan. Sedangkan si mata tiga harita kulantaran manehna teh bisa asup ka jero taneuh, manehna oge harita bisa ngojai di jero taneuh harita ngajauhan eta patempatan. Nya kulantaran geus aya jarak aya meureun 1000 meter atawa 1 kilo ti eta patempatan anu cicingan ku si Barong jeung dua baturna, buru-buru si mata tiga harita kalwar. Ser harita badana si mata tiga teh ngalecer saterusna harita celik pancu nangtung. Bari jeung manehna teh neuteup ka handap. Lantaran dihandap patempatan si Barong CS teh kaciri harita tatangkalan kaduruk. Tatangkalan menikeun ka cing perepet mulek haseupna teh ka luhur. Teh lah eta mangkluk tilu jalma teh. Mibana ilmu acira warontik. Tapi jika nama eta jalma teh can mahir dina ngagunakeunana. Buktina we geuningan ku aing diancurkeun teh. Teu bisaeun ngabalikeun deui. Da cekuru aing mah. Leungeun anu geus ancur oge bisa balik deui. Tapi geuninganan si Barong teh katempona mah rada bego toh. Kudu nama manehanana teh sadar yen eta leungeun teh bisa balik deui. Tetela geuning naon-naonna. Gun sia dina hiji mangsa mah. Dewek hayang ngadu jiwa deui ka andi ka Barong. Atawa ka sawi kadu tiluan tah kasalah sahijina. Kan embung ari kudu adu jiwa. Dirento ge mah rame atuh. Lain satria anu ke lain. Ayeuna dewek kudu neangan heula si Emen ya. Penasaran aing mah hayang ngadu jiwa jeung si Emen. Di mana cenah patempatan didatangan ku dewek mah jeung guru-guruna oge. Hop, cirilap. Si mata tiga harita ngolepat tinggalkeun eta patempatan.
sakicip oge geus eueuh ti eta patempatan cirimna harita ngalayang aja mantara saterusna mah harita jiga nu hiber wae ninggalkeun eta patempatan. Waktosna parantos Sepkom dangu lejeng kantun ka sedena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.